sarua nu maksiat ge di dunia na iman ka Gusti Allah ngan mabok zina judi korupsi nah ieu bakal cek malaikat al yauma tujzauna bima kuntum ta'malun poe ieu bakal kapanggih balesan pagawean anjeun nu kamari keur hirup sia migawe mabok kamari magawe zina judi dan lain sebagainya al yauma wari tujzauna bakal kapanggih balesan anjeun bima kuntum ta'malun pagawean nu kumaneh dipigawe kapanggih biasa moal kebal deui sia bungkus pandian bungkus salaten mun kafir mah langsung pasek atau ki tumbak siap geus bungkus pandian bungkus salaten datang ke jero kubur geus kapanggih amal-amal urang diwujudkeun ku Gusti Allah dihijikeun amal maling, amal korupsi, amal zina, amal mabok, penganiayaan, penghinaan dan lain sebagainya dihijikeun karake baralik nu ngubur urang geus sudan di dinya kapanggih jeung amal urang al yauma tujzauna bima kuntum ta'malun bakal kapanggih masyaallah mantaklah sesa hirup urang kuaring maning digunakeun pake ibadah dumadeheus ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala moal kebal deui urang teh contoh bapak urang mah urang geus areueuh bapak kolot urang geus leuwih ti heula malah aya anak anu miheulaan urang berarti kan pasti jasa di mana datang ka urang waktu urang ku ari bakal ai kitu mah urang geus gabakti ka Gusti Allah boga harta geus disalurkeun boga ilmu geus disalurkeun jaba eta ku urang dipigawe segala rupa urang geus gabakti ka Gusti Allah tinggal nyanggakeun sadaya-daya Gusti titipan Gusti ku abdi parantos dilaksanakeun abdina atuh parantos dilaksanakeun sabisa abdi salat abdi sakieu bisana haji sakieu bisana ngazakat ngaji jeung sajabana tapi pan Gusti harapan abdi tak berharap ke Gusti Allah tapi ngalaksanakeun eta mah mas mantep lamun berharap ke Gusti Allah bari teu ngalaksanakeun nah ieu siksaeun Allah jelema sia ulah sok kamalinaan segala mabok segala zina kos moal paeh bae cek jana aing mah kos kieu ge boga prinsip Allah mah maha gopur soekeun habek